Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iya kumpul di gini ngerada lombaan ya namanya. Mohon ai mohon. Dewek euy resep. Ai kieu teh. Eta geuning wala. Nah, Wala nu itu. Wala. Aduh. Beh. Damang. Siap. Hampura beh. Langsung kembali. Aduh, hampura nya. Ya hampura. Lobaran dina keneh. Moal ya prima moal. Lain ieu meuni lobaan kieu euy. Resep tos di mana kitu di? Atuh teh biasa ngal cabe. Oh, ngala cabe? Mohon. Aya atuh cabena. Eta anu ditukangan aing eta cabe. Cabe beureum. Atuh ieu kawing sia mah. Atuh ieu lah wayahna we cepot. Kumaha? Aing nganggap cabe ka maneh. Aduh, Gusti, moal dihampura si dewek. Lebaran lagi dilakeneh. Ada bang lebaran mah setahun deui cepot. Lain itu Bapak. Mana? Ajakan ngomong atuh sia. Bapak. Kumaha Bapak ieu urusanana ieu? Urang nganggap sepi sih kan. Hayang Lok sing dicarekan. Tadi ti gotong royong ya Bapak ya. Kunaon ti gotong royong? Danaan euy. Atuh lah masalah dana gitu. Kaji dana kedua rapi. Bapak aing jadi rubah jadi piduiteun. Ulah sagala dibaca tuh euy di masjid mah. Atuh sagala lagi Bapak kudu ikhlas ai gotong royong mah. Jaga aya KDM. Terus wala geura omongan ku maneh tah menyeting aya Bapak kos kitu. Kumaha ieu? Pot, usum naon pot? Alhamdulillah Pak. Ieu lain eta usumna mah ayeuna usum paceklik. Piran. Lain ira harek dikawinkeun teh dewek euy. Ya heulana. Kumpul heula pot. Geus aya iku kumpul mana anu dikumpulkeun atuh. Ya akak maneh ieu. Ari si cepot mah geus busat basret Bapak. Terus eta teh pentunganana. Ada kitu dikawin ke si cepot. Are. Atuh kuda oge kudu Bapak kuda lagi anakna Bapak ieu teh. Bapak ge baru dicolok bujar meni leueur. Pak, dewek arek nanya ieu. Nah. Ieu hampura ieu tapi nya. Lain. Lamun teu salah baheula Bapak teh samemeh jeung emak pernah kawin. Kawin bener. Mun teu salah gitu. Kungsi boga anak? Kungsi. Tetulus. Oh, tetulus. Ulah kitu cepot. Cicing si wala. Cicing hedeuh keur nguting muluk-muluk zaman baheula ieu. Paneta teh pengalaman gitu. Lain deui cepot, ieu teh waktu taunna lain, zaman lain. Oh, baheula kan tahun sabaraha, Pak? Tah kitu teh. Tahun 80. 90 atuh anyar keneh urang 90. 1990 1990. Tahun 80. Oh, heueuh nya. Oh, teh kungsi boga anak. Atuh teh kungsi mah boga si cepot mah soalna cabe. Lain eta bapak sia teh. Bapak cenah baheula fungsi pernah kawin cenah. Kungsi nang teh. Jeung urang para bakti. Ngaranna teh teu apaleun san. Eta disebut ku bapak disebut roti tawar. Heeh, roti tawar. Tapi kan geusah. Eratna disebut roti tawar. Heeh. Baheulana eta. Kungsi sabaraha bulan? 2 bulan setengah. Kungsi 2 bulan setengah ada puasa teh geussan. Agustin agung aya ku kitu. Nah, jalma kaula mau bujaer ditiir panjang. ditiir keur nganjang teh tah. Nganjang. Agustin Ditiir terek naon? Munga. Heeh. Ditampi atau ditampi? Ditampi alhamdulillah. Ditampi alhamdulillah. Bapak. Tuh, si ada wala dengekeun sia teh. Bapak, hampura Bapak. Jadi bapak teh eta nu jeung ayeuna teh jeung emak teh nu kadua. Heeh, maneh selingkuhan, cepot. Si anu aing mah anak panggedena tuh. Ya. Maneh jeung maneh. Boa-boa wala si jeung nu itu ge boga anak. Boga. Teu bebeja. Aing boga anak ayeuna geus segala de. Anu hiji SMA anu panggedena. Heeh. Anu pangleutikna SMA. Saha si ira kawin. Anu pangleutikna. Ai sing ira kawin geuning undang-undang ka dewek. Ayeuna mah babari cepot, bangan ayeuna mah nu penting mah urang daftar be, urang ka RT ge jadi. Nganal daftar RT KTP oleh jadi ka RT oleh. Nek nyen KTP ke RT mah. RT oleh, siap. Kudu jeung duit atuh. Anak aing 2 cepot. Heeh.
Terus anu panggedena di PAUD, Heeh. anu pangleutikna di SMA. Di SMA, sekolah. heeh. Asa ketibalik. Islam teu. Teu anu Ngabohong ka dewek. panggedena di PAUD. Heeh. Anu pangleutikna di SMA. Ah, sen gelo sugan. Ai nu panggedena mah atuh kuduna di SMA. Lain henteu. Pokona mah anu panggedena di PAUD. Heeh. Anu pangleutikna di SMA. Coba sia teh. Sia teh. Hareeng hareeng. Hanteu aing mah teh hareeng cepot. Nu leutik kuduna mah di PAUD. Lain teu. Nu gede SMA. Lain teu cepot. Ai maneh sia mah. Ai kitu anak bapak teh tah nu hiji mah tah sengklek. Maneh nu pikun cepot. Cepot maneh nu pikun. Gitu sia mah yang ngeunah wae sih. Anu ngadareunah ngomong ge ngeunah. Anu panggedena di PAUD. Heeh. Anu pangleutikna di SMA. Ai sia aing salah dedeng. Apa sih anu salah ngomong? Henteu cepot. Sakanya ho dewek kieu anu panggedena baku mah di SMA. Lain. Nu leutik di TK. Anu pangleutikna di Ay, SMA. Gusti. Anu panggedena di PAUD. Eta teh nu leutik nu gedena naonna? Eta akangna di PAUD. Adina di SMA. Pak, incu kumaha? Nyapanya. Nah, incu kalau leutikna di SMA. Eta tabak kesirahna busi panas. Ai si dawala kumaha ieu Bapak? Coba atuh coba dicak. Maneh nu panas mah cepot. Aduh, Gusti. Lain aing. Kesepuhan ya, Bapak. Bet. Ya. Siap. Kumaha ieu boga anak gelok. Di sakolakeunana teu nepi juga ya. Si dawala. Aing keur yang bobogohan cepot eleh-eleh teuing. Ai Bapak teh bobogohan teh sabaraha jelema? Tilu. Gusti nu agung eta teh. Ajeng emak teh boga. Boga dua. Boga dua. Lain boga tilu. Pae hiji. Oh, pae hiji, Gusti. Dunia. Nu agung. Ari ari jeung nu kahiji teh boga anak. Boga anak amrok di jalan eta oge. Ari jeung kadua teh jeung ieu Uing si dawala si Gareng. Aya buktina eta. Aya nu katilu. Wait. Aya nu katilu teh. Aya nu katilu kumaha? Anu katilu pan eta. Gusti. Anu katilu mah ngabelak-bek cepot. Ngabelak-bek. Aduh. Tuh tanyakeun tuh ka atuh datang tuh. Bapak emak tuh. Pak Isa tuh. Sepuhan. Tanyakeun ke sepuhan tuh. Gusti. Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditarik ngesan. Hanya datang ya cincan Yo. Ai si dawala mana jol ieu. si dewa lah balik. Oh, si dawala balik. Balik. Geningan aya jol ieu. Saha maneh ngaran deh? Aran abdi teh Inul Daratista. Nah, Inul Daratista mangana awewe teh. Johinil. Hah? Johinil. Oh, Johinil. Nami abdi teh Inul Daratista lamun di lembur mah abdi teh Neneng. Nami abdi teh panggelis-gelisna. Geus aya deui wae jelema gelo ieu di dieu. Neneng. Neneng sekali ngegoyangkeun teh. Sekali ngegoyangkeun ku Neneng mah 2 juta. Naon teh 2 juta? Duitna keluar ku Neneng. Sekali kitu. Sekali ngegoyangkeun 2 juta. Naon eta 2 juta teh duit apa naon? Duit. Heeh, maksudna teh kumaha digoyangkeun kitu teh? Atuh digoyangkeun teh Neneng teh goyang di jalan. Oh, Atuh langsung ka Neneng darah. Biduan ieu teh biduan. Neneng teh. Gusti nu agung. Cenah. Sagoyangna 2 juta. Mohon. Atuh lamun 10 goyang? Atuh kabeuli sawah Neneng teh. Atuh meureunnan 20 jet pam gitu. Sok urang lembur teh mah bintangna cenah. Oh kitu teh. Heeh. Panggelisna ka wanti-wanti kitu endana teh. ka bina-bina. Abang. Bila abang perlu mau digoyangin sama Neneng. Hayang aing teh boga duit. 2 juta, 2 juta. Lain ka dewek mah gratis we kumaha ieu? Moal. Lebar Neneng teh di murah mareh. Oh, aya hargaan eta? Atuh aya Neneng teh. Atuh bisa nawar bisa. Tetiasa cepot. Ah, menyatuing dagangan oge di warung Emang dagang sanawar. combro cepot. Abdi teh sanes dagang combro, dagang baheno. Lain tuh. Nerkom. Tuh Bapak tuh. Tuh Bapak. Karena ikan hati itu atuh hiburan. Oh, Pada naon ka. Nanti Ulah loba laguna Jaipong eta. oh teu aya Pak aya ge Roma Ire. asana mah bau-bau kene.
Tahu, cepot. Lain sih, lain. Iya mah aing mah nyieun ge lain si Neng. Iya mah nyieun ge aing teh si Sincan ngaranna tah. Atuh muhun. Tuh si Neng mah Adi- aing itu adi tuh. panggilan si Neng mah. panggilan teh. Tah si Neng. Ai aslina abdi teh Sinsan, tapi Sincan. panggilanna Neneng. Aing si aing jadi katutuluyan aing siapa. Aduh, naksir nih ya. Aduh, Gusti sayang aing aku Aduh, ngaluarkeun duit mah. godain dong Neneng dong. Amit aing boga ieu boga dua. Gitu ya. Lain eta Pak, Pak kan itu Pak. Godain. Lain cenah Pak rek ngasaan ieu cenah. Aduh, 2 juta saya lagi pasak ya wal. Aduh ya. Neneng, Neneng. Kereh kiamat teh kiamat. Aduh. Goyang nama tak goyangna. Aduh, goyang ada omret. Goyang ada omret Neneng. Aduh, acepot kejam banget sama diriku. Alah. Aing. Jangan begitu acepot. Ayo udah kali itu. Kemana sih ngamar ke saung tuh. Masih siang. Aing. Masih siang acepot. Ala ilah. Aing aya 10. Aduh. Kiamat mungkin ngadeukeutan. Asik. Aduh. Ayo dong ikut Neneng dong. Mending gerak tobat, gerak tobat kayak itu gerak Apa tobat. sih tobat sih acepot? Oh, tobat Neneng eta, kan Pak. masih mau uang acepot. Miskin, manggupan duit mau dibawa ke kuburan. Aduh dibawa dong kan, Acok kalau nggak- saha. kan kalau nggak ada duit orang nggak mau nalilin Neneng. Ditalilan. Iya. Eta mah gali kuburan ge pan kumaha kudu dibarenya. Atuh ku dipasihan Yo, seorang 20.000. Gusti. 20.000. Seorang 20 dong. Lain 2 juta. Kalau Neneng di Jakarta namanya Susi. Susi. Tadi cira Neneng geuning jadi susi. Neneng mah di kampung, karena namanya Neneng ini banyak. Oh gitu. Iya dong, banyak. Oh, beh naon tah beh laku? Biar pada brimob ke Oh, polisi gitu. ke ada terminal sama Neneng. Aduh, Ah, garelo ieu mah ieu jelema zaman kiwari ieu. alah. Kalau nggak ada yang gila kenapa? Kalau orang kan nggak bener semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Haji Roma. Neneng. Aduh. Aku tahu kau nongkrongnya di jalan sana. Iya Neneng dong si Nah, ini si kenapa perawan kau ada di jelita. sini, hah? Iya. Ku naon aya di dieu, hah? Hah, Neneng lagi cari uang Pak Haji Nah, Roma. iya mah di lemur. Di Lembur juga sama uang mah nilainya. Iya mah kudu nyanyi heula. Oh siap ya Neneng yang goyang Neng, Goyangna Apa Aing- sih? lain tadi aya si bapak ka mana? Oh, pasti bapak itu nama. si bapak turun heula neangan kopi gitu. Mohon. Si bapak neangan kopi heula, Bang Haji. Aduh dikecup. Terlalu kau ganteng kuning. banget sih. Alah, siap. so heula. Bang Cepot, bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Ya. Bang Cepot tahu tidak yang ini, yang lagunya di balik kerudung. Nih, Neneng. Di balik kerudung sini. Ogah Neneng mah. Dengerin dulu. Kalau kamu ditemenin sama aku 2 juta, nanti kalau dengerin lagu aku. Oh, tapi boleh kan Neneng usul lagunya tapi- lagu ini. Lagunya Kejam aja. Kejam. Oh, tidak bisa. Lagu Soalnya Kejam. aku ngapalinnya tadi cuman di balik kerudung. Nih, dengerin si Neneng. 5 juta bayar nak aing ya. Iya, Di balik kerudung, Aduh, tudungnya mana? wajahmu tersembunyi. Oh, ngekok. Kau cantik alami, anugerah ilahi. Ngekok. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu. Bukan karena itu aku sayang padamu. Ogah Neneng mah. Begitu. Bagaimana? Oh, bagus nih, euy. Neneng mah maunya Atuh. uang, Bang Haji. Uang. Kunaon maneh teh duit wae, hah? Neneng itu kalau lambat sekali kan jamnya itu nama malam. Oh gitu. Iya. Kalau satu jam itu berapa? 1 jam itu 2 juta. 1 jam malah 60 menit. Aduh. 2 juta. Iya. Meureunnan lamun 5 jam teh meureunnan. Dikali 2 gitu. Iya. 10 juta. Iya. Wah, sasa kumaha ngabelah Kan biar Neneng cepat kaya, Bang Gitu. Haji. Oh. Di mana ya? Di mana? Ya di gunung juga boleh, di pohon pisang boleh. Di rumah Bapak Uhan juga boleh, di depan. Aku tidak mau itu perbuatan yang sangat itu mah. Tidak boleh itu ya.
Iya. Bagaimana? Aduh, Bang cepet kamu di depan. Oh siap Bang Haji, diharap ya. Ini jangan dong, jangan dekat-dekat sama neneng. Saya yang kita hayang, kamane mata hayang. Jangan. Siap kuning. Maunya dekat Bang Haji Roma dong neneng mah. Nggak mau Bang Cepot Aku tidak mau. Jangan. Si kuning. Saya mah kuning. Apa sih? Kamu itu sering bergadang ya? Aku kalau malam begadang Mas. Aku punya ini. Bergadang jangan Aduh jangan itu dong Mas. Aku jadi tersentuh dah. Kalau tiada artinya. Tapi buat neneng mah ada artinya ya? Ada dong 2 juta, 2 Aduh, juta. Gusti, dengan 2 juta, 2 juta. Iya. Sekarang 2 juta. 2 juta. Kalau dulu itu berapa? Kalau dulu itu cuma 200.000. Itu tahun berapa, Tahun Neng? 70-an. Hah? Tahun 70-an? 70. Oh, tahun 70-an itu 200.000? Iya. Atuh geus mahalnya segitu ge, ho. Iyalah. Gusti. Aduh, ieu mentakan geus beunghar mun ayeuna mah. Udah kayak neneng kan udah punya baby band. Baby band teh naon Iya, gitu? baby band. What? Baby band teh naon? Buat jalan-jalan neneng ke Jakarta, mobil, Bang Haji mobil. nyari job. Oh, bener mobil gitu? Iya. Gusti baby band. Ya. Bagaimana kalau nyanyi lagi? Silahkan. Oh, kalau Neng teh masih muda? Neneng ini umur 17 tahun, 17 tahun. Mohon. 17 tahun kok sudah mau malam-malam begitu? Iya, Bang Haji. Oh, Neneng sekarang mah itu. jangan malam-malam ya. Kalau tidak ada artinya buat Neneng. Ya. Cuma rambut neneng ini. Cuma rambut neneng itu rontok. Eta meunin nepi ka peureum beungeut Iya, kitu eta meunin gara-gara bergadang wae sanes. Neneng kebanyakan ini Naon? nongkrong kalau siang. Ai siang teh nongkrong di mana? Nongkrongnya di depan ini Hollywood. Oh, Hollywood. Iya. Siang teh ngaranna saha? Kalau siang namanya neneng itu Mince. Mince neneng itu. Lain Sumantri. Sanes. Neneng juga bisa Sunda. Oh gitu. Iya. Aduh. Bang Haji Ka- nyanyi dulu ya tuh. Kalau sore nama neneng itu ganti. Apa? Namanya Enjun. Oh, Enjun. Enggak. Nyaho wae seutinya bangun di inceran ah. Karena ini udah jadi janda. Ya ampun, naik geuleuh. Itu cerita apa? Cicing Bang Haji. Bang Haji mah cicing. Malnya ho ieu anak muda. Aku Ayo juga dong, punya, aku juga cepetan, punya nih. ayo dong. Dulu aing kayak gitu. Aku punya nyanyi nih. Darah muda. Aduh, darah neneng masih tua, udah tua. Darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda, masa muda. Aduh, Masanya aduh, suaranya merdu banget sih. Cicing hula atuh geus. Yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Sudah begitu. Bagaimana tadi suara aku? Mantap, merdu deh. Atau kalau kamu mau nemenin aku tidak? Enggak mau, takut Buat, hamil neneng mah. Takut bukan, enggak bukan. mau, enggak mau. Mau disarian. Sebelum mani aku naon teh di jalan kita apa namanya cari uang. Bagaimana? Boleh dah, boleh, silakan. Iya. Mari kita mengemen. Neneng suka itu. Mengemen. Iya. Mengemen apa mengamen? Iya, mengimin. Boleh. Ayo Bang Haji satu ecreg lain mengemen. Mengamen gitu. Bang Haji. Kenapa gitu, sih Bang Cepot? Salah deket-deket. Kan Bang Cepot kan kalau malam Tang kan, deket-deket. Gila. awas Bang Cepot kalau malam jangan ngutang sama neneng ya. Sayang. Sekarang bayar dulu Bang Cepot. Dasar. Jangan Jangan deket-deket. mukul dong. Ntar neneng laporin dah ke Ai Kantip.
Ai eta teh unggal poe teh ganti-ganti ngaran. Iya dong. Anu tadi mantolin. Yang tadi mah Enjun. Oh, Enjun, heeh. Iya. Sia aduh, terus anu poe isukan ye. Kalau besok Poe isukan, poe Salasa tak mata. Kalau besok nama neneng ganti. Saha Mince. Iya dong. Oh, Mince. Iya. Terus? Iya. Terus kumaha ye? Terus kalau Asar, Asar isukan teh poe isukan Salasa. Sabrina. Sabrina. Iya, Sabrina. Suami Lamun- neneng kan ini Alek. Gitu. Iya, anak neneng namanya Oh Entuy. gitu. Si Untuy. Entuy, anak neneng. Lamun peuting kumaha tah ayo? Kalau malam Heeh. nama neneng Heeh. ganti. Lamun poe Salasa teh. Heeh. Saha? Mirna. Mirna. Iya. Aduh, aya wae. Jadi ngaran teh loba eta teh KTP teh ganti-ganti gitu. KTP juga ganti-ganti neng. Wah, bangun nama ya. Tukang nyulap-nyulap KTP ya. Enggak ada, udah biasa neneng mah kerjaannya begitu tiap hari Wing juga. percaya ieu mah ngaranna teh. Udah Ngaranna teh Bang si Cepot. Sincan, ngaranna si Sincan. Bukan. Wing teh nyen teh ieu teh si Bukan. Sincan. Apa sih kan enggak kenal Sincan neneng mah, enggak Si kenal. Sincin. Enggak kenal. Si Sincan datang ka dieu jadi Sabrina. Neneng itu Sabrina, Memantak si Sabrina. Sincan udah datang ka dieu. Ka Indonesia mah jadi Sabrono. Enggak. Sabrina. Sabrina nama neneng itu. Oh, Sabrina. Kalau panggilan nama neneng itu, kalau ada job nama neneng ini. Oh. Mirna. Oh, Mirna. Iya. Artis, Mirna teh di Semir ngeunah. iya. Artis terkenal di Indonesia Oh, di gitu. Kampung Brebet. Aya wae. Di Berebet. Iya, Brebet City. Lain di Jakarta, di itu tuh di mana kalah? Di Jakarta tempat nongkrong Di- iya, di Taman Anggrek. Di Taman Anggrek. Iya, neneng itu. Lain di Tambun, Tambun mah Bekasi ya. Bukan. Di Jakarta mah deket Taman Mini Iya meureun. dong, enggak di Jembatan 5 dekat neneng mah. Di Jambatan 5 teh jambatan aya 5. Ada, bukan namanya doang. Oh, namanya doang. Jadi jambatan mah hiji. Nggih. Gini-gini Jawa gitu ya. Neneng kan aslinya keturunan Jawa mah. Gitu. Iya. Eh. Makanya neneng itu bahasanya banyak. Sakuneng. Iya. Sakuneng. Bagaimana kalau kita joget? Oh, enggak enggak ada Boleh, uangnya. Boy. Hai. Aku sedang sepi job ini. Bang Haji, hai. Moy, kayak di sono, ke sono. Hai. Nanti aku Godain dong Sabrina dong. Tidak mau, nanti aku tidak suka. Nanti aku tidak bisa dangdutan ini. Aduh, heuleuh. Terus kumaha ieu? Sakuneng, poe ayeuna teh boga jadwal ka mana? Jadwal di Bekasi. Oh, ayeuna teh jadwal di Bekasi. Iya dong di Bantar Gebang. Oh, di Bantar Gebang. Iya nongkrong Pasar. neneng. Iya pas Bantar Gebang. Oh, di pasar teh nanaonan di itu teh Ya, jual kopi. nongkrong aja ngopi dulu. Terus? Ntar kalau ada cowok ganteng-ganteng bawa Mercy neneng godain. Yo bari naon nangtung teh sisi jalan. Iya dong di warung kopi dong. Di Lainnya. kafe neneng mah nongkrongnya. Oh, di kafe. Iyalah. Engke teh nu datang teh urang mau dibawa apa kumaha? Apa itu nu datang? Entar neneng dibawa dijemput. Sieun diculik. Enggak udah biasa neneng. Kumaha lamun dipayahan di jalan? Aduh, gampang aja. Neneng. Kenapa? Karena neneng punya ilmu menghilang. Gusti nu agung. Iya. Nya sing saralama. Amin, amin. Jelema heuh kumaha deui atuh pan atuh. Ngaranna ge naon teh pakasabannya. Iyalah. Ngaranna ge jelema teh di alam dunia mah butuh segala endah oge. Iyalah. Kumaha deui nu penting mah mudah-mudahan we sadayana ge dibere jalan panghampura ku Gusti Nu Maha Suci. Iya. Hartosna meureunan maut na maut husnul khotimah gitu. Dan kumaha wae gatuh. Sia teh neraka aing sa. Amin. Sedikit saja. Ngeureunyeun aing euy. Ulah dicium ku sia kitu. Aing mah ning sedikit aing mah aja. ningali dicangcut ge nu keur dipoekeun keker nyedan sia kumaha. Aing aku mah ieu cenah. Mal-mal deui jeung sia. Oh enggak pokoknya kalau enggak aman neneng laporin. Laporin ke polsek dah. Kapolda meureun. Ke polsek dah. Gusti nu agung ieu teh angin gede alhamdulillah. Sudah teh hujannya. Neneng punya Beditu. jangan dong. Ini genit. Lain genit sih ngade deukeutan wae sia teh. Nyaho tempatna ieu teh meuni. Meuni
leutik kieu teh. Sesak kawan ka dia wae. Neneng mah maunya sama Bang Cepot itu uangnya aja. Bukan raganya, bukan. Jika nutunya hawae Bang Bukan Cepot. cintanya, bukan. Bang Cepot saya di mana usaha nyawa sorangan beneran usaha hese di lemur. Bang Cepot dulu kan jualan cabe. Cabe. Iya, sekarang Oh mantak aing baheula jualan cabe ieu beungeut meni beureum kieu asak gara-gara teh. Cabe merah. Pan cabe mah kadang-kadang ieu nu tani mah bagian cecepetna. Mahal cenah dawa dijual ka. Di mana ya? Nah, iya. Di daerah mana ini? Saya bakarak inget ka dieu Neneng teh di takut Berebet. nyasar nih. Ieu teh di Ciasihan, di Pamijahan, Kecamatan Iya ya. Gusti. Neneng nyasar apa enggak ya dibawa ke sini sama Bang Cepot? Aing teu mawas sama datang sorangan Bang tadi Cepot gini. jahat. Neneng dibawa ke sini. Aduh, Neneng Gusti. nggak bisa pulang ini keder ya. Si Sincan segera eling. Neneng keder, Cepot keder. Aduh, iya keasupan juga nah, keasupan jurig Pamijahan Mana gitu. neneng pulangnya arahnya ya? Aduh, tuh. Itu Kakulon. Kulon mana sih sono ya? Kulon teh kaditu Oh, tuh. kesono. Kaditu ka jalan. Oh, Geus di kesono. jalan cicing di tengah-tengah. Jadi Lamun aya keder. mobil jagaan. Keder neneng mah Cepot keder nih. Ini deh kayak mimpi ya. Di alam impian kali ya ini. Segera. Jangan atuh. Sadar atuh aneh. Genit, Cepot genit sama neneng. Bang Haji. Bang Haji, ieu lain nu datang ka dieu teh arek kalor teh izin magarelo. Aduh. Untung we Bapak geus balik euy. Tadi Bapak geus balik. Ya lamun aya keneh jigana di dieu. Moal teu ilu edan jigana. Sida wala jadi geus balik. Rek balik wae kitu urang. Ya boleh dah. Daripada neneng dianggap Bang Haji. Daripada neneng diacuhin. Pulang aja neneng. Sakoneng. Oga sama Bang Haji Rok. Waalaikumsalam. Cepot balik aing. Oga neneng mah maunya uang. Gusti saya ulah deket-deket. Namanya kayak gitu. Cepot jahat, neneng dipukul jahat. Bukan anak aing teh segala deh. Gak apa-apa. Si poho aing ke Gusti Allah. Neneng gak pandang usia Cepot. Gak pandang usia. Eueuh, pan beureum kumaha mah jeung kudu make duit. Tidak. Tidak. Lamun dek nongkrong di jalan geura bawa gendang nasi bawa gendang teu. Bawa dong, bawa ke Bluetooth dong neneng mah. Kadiekeun heula injemkeun ieu teh boga gendang. Neneng bawa salon nih, bawa son kalau jalan iya ditaruh di pinggang. Dipanggul. Iyalah. Yeuh eta mah kos ieu teh geuning ieu kos alis anu ieu teh ieu. Mama. Iya. Begitu teh lain. Tolong ketemu cowokku. Janganlah lupa sampaikan ketemu Cepot. Alah. Aduh, Gusti. Alah. Udah cukup. Deui atuh. Aya keneh teh nyanyina. Ada lah. Coba nu kumaha. Poho deui. Ada lah. Tidak semua laki-laki bersalah dengan Cepot. Aduh, jangan genit Cepot. Ampun leh. Mendingan jeung urang atuh arek ngajakan uing mah ya. Teuing uing dewek mah arek supirna. Tadi buka mobil lain, buka baby band. Boga lah, punya supir neneng mah namanya Usup. Geus buka supir geus. Usup iya. Kamar tadi nama ieu. Iya. Kumaha teh jadi atuh kitu? Enggak jadi, enggak jadi tukang nyekelan membawa sepatu Pak. Neneng mah enggak mau nikah, neneng mah maunya hidup di jalan aja. Ya Allah. Iya loh. Lain hayang buka pagawean kitu? Enggak mau, neneng mah pengennya nongkrong aja. Kalau kerja lama ngumpulin uangnya. Lila. Tapi kan meureunan heueuh eta kitu. Barokah nu penting mah darah lama. Ayo. Arek hiburan wae sisi jalan. Iyalah. Teu sieun katabrak. Enggak, neneng kan jadi wadah penghibur. Di hotel, neneng mah tinggalnya juga. Di apartemen lantai 9. Di hotel lantai 9. Lantai 9 masih itu sih. Iyalah, neneng tinggalnya di Lebak Bulus kalau malam di hotel berbintang 5. Eta di luhur. Iya, di atas di lantai 9. Eta teh naonan di luhur teh? Biasa.
Are you happy? Ngobrol aja, I love you. Oh, ngobrol. Iya sama bos ini kenalan ini Oh, gitu. Neneng. Ngobrol doang. Iya kan lumayan uangnya juga besar. Ngobrol doang menang duit. Aduh mantap. Percaya dewek mah. Daripada sama Bang Cepot mau ngejual mau nyari uang sama nenek ngejual beras dulu apaan itu. Saya ingin begablak aing mah tuh ngarang di lemur. Makanya Nu penting mah nu penting mah halal we. makanya jangan mau sama neneng dong. Iya. Tapi na eta heuh nya geus kabeug di bibirna pan ayeuna bensin teh mahal euy. Sampai mati pun neneng mah nggak bisa dimiliki Bang Cepot. Enak banget lah. Aing gitu hayang Now. Kilo. Iya. Jangan main lope segala dong Bang Cepot. Nggak mau main lopean sama neneng mah. Nggak mau. Cepot mah suka ini jadi petani ya. Saya bawa lalaki. Ibu jangan, neneng itu enggak asli cewek dong. Bawa lalaki. Enggak, neneng. Gini enggak susuan gitu ta? Biasa neneng dioperasi kemarin. Oh, benernya. Ya aduh romantika kahirupan gitu nya. Iyalah. Segala macam aya nu nongkrong wae pada melanana aya nu dagang wae nu dagang gorengan dagang ada tukang cilok tukang cimol ada cincau iyalah anu naon jasanya anu macam-macam nu jasa anu dagang-dagangnya loba deh macam-macam nya Eta teh mudah-mudahan we sadayana ada ngaranna ge cing aya dina jalanna. Amin. Ngaranna ge mempertahankeun hirup nya. Amin. Lamun henteu kitu nya teu kumaha urang moal hirup meureun teu dahar-dahar acan zaman kiwari komo zaman susah nya. Aduh. Iya. Nya geus di cobaan di ditu di dieu tapi na ada alhamdulillah aya geuningan aya turunan Nabi Allah Adam nya kararuat sadayana oge. Aya nu teu kuat oge aya. Gitu tapi mudah-mudahan sing saralamet kabeh oge da nya da kabeh oge da kabeh oge naon asal nanti urang teh di surga urang asal nanti kabehna oge nya atuh urang kudu balik deui ka ditu berarti lamun urang teh bisa balik deui ka surga mah berarti urang jadi jelema anu gagal kita amin aduh geus lah ya mangga atuh mang satengah tadi ti ngaranna poho deui ini nama neneng geus saya iya urang ka ditu heula teh urang naon teh urang ningali pagawean masjid karak nepi mana amin mudah-mudahan we atuh aya nu nyumbang ya ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus ya supaya urang bisa iyalah ibadah jadi pakai salat dipake naon we maca Quran nya tadarusan segala macam mudah-mudahan sing teranggeus amin nya Masjid Nurul Iman ya amin